hirup manusia tara lepas tina masalah tegampang bisa ngelepas kenana tegampang bisa ngelepas kenana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng acara rumasa rumusna masalah sadidinten. Pamiarsa dipirigan ku kacapi ti Kang Willy sareng Kang Omen nembe ngahaleuangkeun hiji lagu ciri khas rumasanya. Oke aya Kang Budi disarangan Kang Budi anu nyuling Sulingan. Sulingan. Aya Ibu Hani hatur nuhun tos sasarengan ngobrol di rumasa ieu. Rumasa dinten ieu bade nyarioskeun perkawis hikmah nu cumeluk tur ngagentrakan. Nah, hikmah ieu anu tiasa ngabukakeun urang-urang sadaya kaluar tina masalah. Hikmah Gusti anu tiasa ngabantosan urang-urang sadaya. Bu Hani tadi aya bade ngaos naon tadi? Patali sareng paguneman ayeuna dinten ieu urang bade ningal tina Siloka pasal nu ka-8. Siloka pasal 8. Urang patali sareng tema nyaeta hikmah nu cumeluk sareng ngagentraan dikidungkeun heula pasal 8 ayat 1 dugi ka 3. 8 ayat 1 dugikeun ka 3. Siap. Yo. Kira teh payu. Dengekeun hikmah teh cumeluk budi aka menta dipirosea nangtungna di tempat nuluh di sisi jalan jeung di parapatan bah kaca-kaca nagara digireun lawang ka kota cumeluk. Leres pisan ta janten hikmah teh di saur-saurkeun dugi ka digentrakeun supados naon supados manusia peratoskeun eta nya kinten-kinten ye menurut para wargi-wargi inu sarangan abdi ye naon suara hikmah teh cing sora hikmah teh di kawitan ti abdi mohon ari hikmah teh pangiten anu ku abdi emut mah nyaeta tinimbangan anu asak ya tinimbangan anu asak hikmah anu tiasa nyandak kana hiji kaputusan naon wae anu ku jalmi dieu kalayan tepat dina waktosna sareng carana oge tepat gitu tepat sasaran upami saur bahasa Indonesia nama gitunya tah kumargi eta hikmah teh nyaeta dumasarna ti Gusti supados eta tadi teh asak tinimbanganana tiasa kasorang kalayan tepat teh hikmah teh kedah ti Gusti tinimbanganna teh nanging panginten anu janten perkawis
pikeun nyorang eta seueur pisan lalangse anu ngahalangan jalmi. Supados jalmi eta teh tiasa ngartos kana hikmah teh kumaha seueur lalangse tina berbagai faktor pangintennya. Janten nya hese we bade ieu teh bade nampi hikmah teh kumargi seueur pisan pajuriwat kina dina emutan teh gitu. Tiasa eta memang kumargi hikmah teh kan hikmah anu tiasa dianggo di sagala zaman makan pangandika Gusti nya. Leres. Kunaon tah betiasa sesah eta sareng pangimut-pangimut manusia. Mohon kumargi dina kaberdosaanana jalmi panan sok seueur nu diemutan teh seueur nu kaemutan teh gitu nya. Janten fajuriwat ieu teh. Janten saupamina hikmah teh cumeluk gitu nya, tapi urang dina kaayaan riweuh nya teu ieu nya teu naon teh pami bahasa Indonesia mah teu peka gitu. Teu peka urang teh nya bentrok we pabaliut sareng ieu sareng beas lah sareng naon lah gitu sareng paripaosna mah kitu pabaliut teh pokona mah. Jangan upami sanaos eta hikmah teh tos leres tos mohon ya kaangken gitulah nya ya tiasa ngaluarkeun tina masalah eta tapi prak-prakanana rada sesah. Rada sesah mohon kumargi teu kirang peka gitu. Kumargi seueur lalangse nu ngahalangan. Ti Kang Willy? Di abdi mah perkawis hikmah anu sumaluk teh. Saur abdi mah ieu teh sanes anu leres-leres katampi ku cepil. Sanes anu leres-leres cumaluk suarana tiasa kakuping gitu. Tapi sapertos suara batin kitu nya. Janten hikmah anu parantos ku abdi katampi, anu parantos ku abdi di kuping ataupun parantos di dugikeun ti nyati sepuh ti sawai kitu nya ti guru-guru gitu. Anu ngemutan kana hal-hal nya di mana abdi nuju bade mayunan atapi kedah nyandak hiji keputusan eta aya suara hikmah gitu anu ngemutan. Ieu anu kedah di nya kedah peka teh tadi pami urangna teu peka, pami urangna emutanana kaganggu ku nu sanes-sanes tiasa janten hikmah teh janten teu ka kuping teh teu nurut kana hikmah. Nah, mohon. Kang Willy atos, Kang Budi atos. Enak Kang Omen cebi. Upami ninggal urang di dieu nya di dieu disebatkeun hikmah teh cumeluk di sisi jalan, di pasar-pasar gitu di tempat-tempat luhur berarti ieu ngagambarkeun bahwa cumelukna teh berarti hikmah aya di mana-mana kitu nya. Di mana wae urang kaayaanana, kumaha wae eta jalmina kitu nya. Eta tiasa eta ngengkeun hikmah gitu. Kumargi yeuh hikmah teh atos kumahanya upami ceuk kasarna mah atos diobral kitu nya. Sok lah habeh teh tiasa merenang hikmah gitu henteu kanu Persenten. Henteu kanu bodoh, henteu kanu pinter, henteu kanu sangsara, henteu kanu beunghar gitu kabeh bari sakarengeng hikmah gitu. Tah yeun nemongkeun yen hikmah teh kurnia ti Gusti gitu. Kanggo sadayana. Kanggo sadayana. Abdi nyambungnya. Memang leres dina Siloka 8 hiji dugi katilu teh kan disebatkeun hikmah teh cumeluknya. Tadi tema orang oge hikmah nu cumeluk sareng ngagentraan kitu nya. Upami urang ningali ayat hiji dugi katilu ieu kan sapertos disebatkeun nangtung di tempat nu luhur, di sisi jalan, di parapat jeung di parapatan lebah kaca-kaca nagara gigireun lawang ka kota cumelukna teh. Janten kumargi siloka teh mangerupikeun nya namina oge siloka masihan gambaran upami ieu mah personifikasi gitu. Janten hikmahna teh digambarkeun jalmi anu cumeluk. Nah dina budaya Ibrani harita memang ieu teh tempat-tempat anu tiasa disebat strategis. Naon strategis teh nya? Janten seueur jalmi anu ngalangkungan di eta tempat. Ieu ngagambarkeun yen hikmah teh tiasa katampi ku sadaya jalmi tadi leres bahwa mentos ngadugikeun teu kahalang nu pinter atanapi nu bodoh. Istri atanapi pameget
yuswa sabaraha wae urang tiasa nampi hikmah. Di mana? Tina pengalaman hirup tiasa nampi hikmah. Tina nasehat-nasehat ti jalmi-jalmi anu gaduh pangaweruh tiasa nampi hikmah. Maksudna naon? Hikmah teh sanes hal anu disumputkeun gitu upami ningali dina siloka. Tapi urang kedah atos-atos, ulah sadayana dicandak gitu. Aya nu kedah janten pangujina. Nyaeta pangandika Gusti. Pangandika Gusti anu janten sumber hikmah anu dicepeng ku urang, anu dilarapkeun dina kahirupan urang nyalira gitu. Sadi dinten aya misalna punten aya nu pinter sakola luhur misalna dina bidang naon lah gitu. Ngemasihan nasehat kedah kieu dina bidang psikologi misalna. Berarti upami zaman ayeuna mah sok disebutna teh konselor. Misalna tapi konselingnya itu tiasa kenging dinya nya hikmah. Mohon aya hikmah atanapi upami dina hal urang usaha aya ahli ekonomi misalna masihan bisnismen nya kedah kieu ambeh usaha urang majeng atanapi dina hal naon bade ngawangun bumi aya arsitek pinter kedah kieu tapi dina kahirupan urang dina milampah kahirupan di alam dunia sumber hikmahna teh kedah Gusti. Kedah pangandika Gusti. Nah, tapi pangandika Gusti oge ieu ge cumeluk salaresna ngagentraan urang henteu dicepeng ku punten misalna henteu dicepeng ku pendeta hungkul anu uninga. Tangtos sadayana tiasa uninga. Misalna aya namanya kan teknologi tos sae tos canggih. Aya nu aya khotbah dina media sosial, aya dina podcast misalna, aya dina YouTube, aya dina rumasa. Dina rumasa nah leres, aya dina genra kahuripan kitu nya. Eta ge pangandika Gusti anu diguat tangtos janten hikmah. Janten hikmah teh cumeluk. Janten salaresna upami urang mah teu nyaho kudu kumaha eta mah alasan hungkul. Kumargi pangandika Gusti bebeneran ti pangandika Gusti kan tos tiasa dibewarakeun langkung-langkung deui tina teknologi zaman anu teknologi nu canggih gitu. Upami ketayangan-tayangan podcast anu inspiratif oge tiasa dilebetkeun kana hikmahnya. Mohon. Masihan lebetan gitu. Mohon lebetan kamandangannya. Mohon. Nah, ayeuna patarosana kanggo naon hikmah ieu? Ngidung deui Bahomen. Pasal 8 ayat 4 dugikeun ka 6. Nuhun. 4 dugi ka 6. Mohon. 4 ka 6. Iya. Ngaku dikidungkeun euy. Kidung siap. Hei umat manusia, kami sumenjak mepeli, kami cumeluk kaungal jalma, pangeusi dunya sangkan nu acan sawawa jadi sawawa anu buruk ngajadi jelma. Tegapkeun pitutur kami kabeh pinunjul saestuna sateuna. Sae pisan. Nya hikmah teh gaduh mangpaat anu sae. Mangga urang guneumkeun kalangkungan ayat-ayat ieu. Kinten-kinten kumaha tah? Miturut Kang Budi hikmah teh naon? Eta hikmah teh tadi parantos di ieu nyata tinimbangan anu laras tepat dilakonanana dina waktos anu tepat tur ku cara anu tepat. Janten upami urang ngalakonan hiji perkara dumasar kana hikmah tangtos eta aya jaminan panginten kangge kasuksesan kaberhasilanana gitu.
Janten tiasa we karena hal-hal positif oge nya. Mohon. Karena hal-hal positif. Ari numutkeun abdi mah jadi hikmah teh tiasa dijantenkeun pakarang hiji. Pakarang. Kedua tiasa dijantenkeun pager anu jiga tadi teh nya. Gitu. Eta kangge urang ngayonan masalah-masalah kanggo mayunan kahirupan kadah kumaha kedah naon anu kedah dipilampah eta kedah gumantung kana hikmah gitu. Saupami henteu gumantung kana hikmah eta kabodohan manusia eta sebutna gitu nya. Kitu rupina. Mohon sakedik deui panginten janten tiasa oge ngarobih jalmi. Nah, Ngarobih jalmi ka arah anu langkung ieu deui, langkung sae deui ti dieu di ayat kalima dicarioskeun pan anu sangkan nu acan sawawa jadi sawawa gitu nya. Anu burung jadi jelema luhung. Wih pan hebat pisan kitu nya. Yang janten tiasa ngarobih jalmi. Nuhun nyambutkeun urang supados urang oge tiasa ngangge hikmah supados tiasa langkung punjul deui, langkung luhung deui panginten nya. Upami zaman kiwari panginten hikmah oge tiasa masihan orang tiasa ngabentenkeun mana berita nu sae sareng berita hoax tadinya. Kumargi upami sering diwartakeun anu lepat teh janten leres gitu kumargi sering teh dianggap leres gitu. Dianggap leres padahal lepat. Pemain waktu zaman aku AI teh aya nu siga nyaan itu siga nyata gitu teh padahal. Janten ieu ge kangge atos-atos ka urang-urang anu hirup di zaman teknologi AI. Memang anu tadi dicarioskeun ku Bu Hani, sadaya informasi tiasa lebet kana emutan urang, kana paningalan urang, kana cepil urang, tapi urang kedah atos-atos. Mana anu hoax, mana anu ieu teh leres-leres bener, leresnya. Warta leres ta eta hikmat tidinya. Ari hikmat makan anu tiasa ngajagi urang tina hal-hal anu teu leres. Eta anu sebatna hikmat. Jadi kedah nganggo eta ngabentenkeun tiasa janten filter oge meureun nya. Mohon tangtos. Janten filter oge. Ngan ulah dogikeun ka kieu nya dah aya istilahna hikmah teh ulah dijantenkeun ban serep itu kasarna mah kitu nya. Halamasana kieu. Sok sanaos urang misalna ngulik pangarti atanapi neangan hikmah, diajar kana hikmah, eta tapi eta teu dianggo gitu. Jadi eta si hikmah eta teh kan ukur disimpan ku urang teh kitu nya. Anu dianggona we akal manusia. Akal sorangan tah eta anu disebut dianggo ban serep eta. Jadi henteu diutamikeun. Kedah dilarapkeun nya. Kedah dilarapkeun. Jangan kan urang aya sok ningal geuningan video cara memecahkan mobil tanpa suara. Cara memecahkan kaca mobil tanpa suara. Eta mah lain hikmat. Eta mah ngajarkeun maling. Eta mah ngajarkeun maling. Juga teuing ka dieu nya. Manfaatna nya. Kedah tiasa ngabentenkeun maksud abdi teh nya. Memang janten pinter, tapi sanes pinter nu kitu. Nah, sanes kitu. Eta mah sanes berhikmat eta mah. Ya. Mohon. Diatap. Kena gila. Tapi abdi katajinya ku kecap nu dianggo ieu anu burung jadi jelema luhung eta teh leres-leres kataji abdi hiji kaayaan anu robih pisan gitu nya. Anjeunna gaduh kahirupan anu panginten teu leres, urang tos ngagunemkeun nya kahirupan anu nyandak kaputusan kirang sae anu masihan balukar teu sae oge ka kulawarga kan paguneman sata acana. Anjeunna oge ngaraos rasa salah anu teras-teras. Tapi kulantaran hikmat janten jalmi anu luhung kumargi tobat teh nya ngangken ka Gusti yen ieu hal anu lepat teu dipilampah deui ku Gusti rupina dimulyakeun kitu nya upami urang leres-leres tobat. Dia sae pisan hikmah teh ngarobi anu burung janten jelema anu luhung. Janten leres eta nyambung sareng anu dicarioskeun ku Kang Budi tadi. Yen hikmah teh
hal anu kawitna ti Gusti anu tiasa ngarobi kahirupan umat manusanya. Janten tadina manusia teh anu jalana sasar upami anjeunna bertobat dugi ka lempeng deui jalana. Leres. Sapagoda sareng Gusti. Mohon. Ya. Masih kene aya ieu teh Pak Samsudin. Ayat 7 sareng ayat 8 teh teu acan diaos. Ayat 7 tuh Mohon panginten dipangaoskeun we Mari Pak di Sam. piringnya. Mohon. Mangga. Saya. Anu dipedar ku kami perkara sayakti sabab bohong teh kacua kami pitutur kami kabeh saestu tayanu palsu jeung lain gesan nipu. Nah, ya di dia orang ningali oge hal anu sae oge yen hikmah teh masihan ka urang kumaha kahirupan anu lempeng, jalan anu lempeng. Cara-cara kahirupan anu lempeng di dia disebatkeun sabab bohong teh kacua kami ayat nu ka-8 pitutur kami kabeh saestu aya nu palsu jeung lain gesan nipu. Tadi teh kan aya nu hoax, aya nu leres. Janten upami misalna ieu urang nuju main medsos, ulah masihan foto-foto nu palsu kitu nya. Nah, upami Ari filter kumaha filter tah tiasa teu? Ya, memang filter teh katingal langkung geulis tapi palsu nya. Henteu saleresna. Tapi terlangkung tujuanana Memang pangintennya. sih. Saleresna kan filter teh tiasa panginten heureuy pangintennya maksudna supados langkung bersih. Tapi ayeuna kan janten tebih pisan tinu A janten KJ gitu nya. Ya tema panginten upami teu aya tujuan awon mah Bu Hani eta sae lah ngahibur gitu nya. Mohon. Tapi upami tujuanna teu sae anu tadina awon misalnya dipilter jadi sae tapi bade ngalakukeun hal-hal anu jahat nipu misalnya gitu nya. Dan memang tadi sebatkeun hikmah mah kan tara nipu, tara bohong, jeung saestu teras leres nyarios nu saenyana. Saenyana. Dina padamelan oge tangtos urang kedah jujur, kedah masihan laporan anu leres, upami ngadamel kwitansi nya kwitansi nu leres, mohon. Panginten bapak-bapak gaduh pamadegan anu tiasa ngabeungharkeun urang patali ayat 7 sareng 8. Sumohon. Mangga cenah hikmah teh tara bohong. Hikmah teh sifatna mah saestu. Jadi memang pangandika Gusti nya. Taya nu palsu. Mohon jeung lain gesan nipu. Nya nya inti namanya urang kedah tiasa ngalarapkeun hikmah teh dina laku lampah sari dinten eta nya anu langkung pokok utamina mah. Teras anu kaduana urang ulah ngamamorekeun hikmah. Jadi hikmah teh kedah dipupusti lah gitu nya dinangna nengne kumargi ieu teh ngagaduhan ajen anu kalintang luhungna gitu di kanggo kahirupan urang manusia gitu nya kanggo kumaha yeuh urang ngalampahkeun laku lampah sada di dinten nya kedah nganggo hikmah ti Gusti gitu. Geus sana Kang Wil Nya sami wae jiga nama kitu. Itu Kang Budi mah tos bade siap nyarios ngan ku akang bieu ka petong. Itu datos salasna tos eces, tos genre jelas tur atra kitunya aing ngeunaan hikmah mah da memang hikmah mah teu aya manipulasi lah. Intina mah saayana sakumaha ieuna tapi eta teh ngandung ajen anu luhung. Tadi teh disebatkeun ti awal-awal ngajantenkeun jalmi burung ge jadi luhung anu teu acan sawawa janten matang kitunya henteu betek hapoe saur paripaosna mah dina buah teh mah gitu. Tadina obrolan sate acanana memang urang teh kan ngobrolkeun perkawis ngawangun rumah tangga.
nya kade oge upami misalna urang atau caroge atau bojo upami teu gaduh hikmah sok nonton YouTube naon anu awon-awon teh nyu susulumputan tah eta teh sanes berhikmah susulumputan teh cenah urang berhikmah supaya teu kapenak sanes hikmah eta mah bahaya hikmah mah transparan Jantan benten susulumputan sareng rerencepan tah pami Gusti mah miwarang urang paling ngadoa teh rerencepan gitu tah di nya kamar yang lira tong katinggal ku baturnya mohon eta mah sanes-sanesnya muni sanes susulumputan eta Susulumputan mah aya unsur ngabohongna nya. Nuhun. Ayeuna kan seueur anu sapertos kitu gitu. Supaya teu kapendak kusaha urang nyumput cenah. Mohon. Janten atanapi disumputkeun. Ti pasangan urang tah eta ulah da eta mah sanes hikmat, tapi hikmat mah leres-leres transparan. Naon anu dicarioskeun teh bener nya informasina leres henteu nipu, henteu manipulasi tadi. Janten orang ningali dina pasal 8 ayat 1 dugi ka 8 ieu hiji hal anu sae pisan patali sareng hikmah nya eta hikmah teh kabijaksanaan ti Gusti anu didugikeun ku Gusti ngalangkungan pangandika Gusti. Sangkan orang tiasa hirup bijaksana, tiasa milih naon anu sae, naon anu leres, sareng mana anu henteu leres eta nu ulah dipilampah ku urang gitu. Hikmah oge kabijaksanaan ti Gusti, ngalangkungan pangandika Gusti, ngalangkungan Roh Gusti, Roh Kudus dina manah urang sewang-sewangan anu nulungan urang, sangkan urang gaduh kahirupan anu langkung sae. Kumargi nalika urang nyanda kaputusan anu sae urang oge janten jalmi anu luhung ditangtos di ajenan kuno sanes oge teras oge urang ningali yen jalmi anu gaduh hikmah dipinuhan ku hikmah Gusti urang gaduh kahirupan anu jujur anu bersih transparan dina hal naon wae oge dina ucapna dina emutana dina lengkahna urang katingal kusadayana yen teu aya nu disumput-sumputkeun kitu numutkeun abdi mah. Jangan upami urang bade mintonkeun hikmahna Gusti dina kahirupan urang bakal katingal tina buah-buah kahirupan. Leres. Tah eta bagian tina cumeluk sareng ngagentraan teh mohon kasaksian eta teh saresna mah. Sumohon. Wah, bae nama urang. Ayeuna kan kumargi waktosna saeb. Tah eta teh kacendekan urang ayeuna. Mohon. Pamirsa, mung sakitu obrolan di rumasa dinten ieu tong hilap hikmah Gusti anu nuyun urang sadaya tiasa mintonkeun ka sasama urang yen kahirupan urang nyumpingkeun buah-buah anu ngamulyakeun Gusti. Cak mun sakitu rumasa dinten ieu Gusti ngaberkahan. Rahayu, rahayu.